Niis bari ningali pemandangan, bingung euy urang teh. Bingung kunaon atuh dah, nya sabararingung wae. Ya bingung we mikiran kahirupan. Berarti nu ada hungkulnya orang udah bingung sarua. Kumaha atuh? Heueuh cenah ngajarkeun cenah di toko aya tempat pananyaan jetu Cenah mana? heueuh teuing belah ditu urang teang we yuk. Hayu atuh, urang semangat. Sugana berhasilnya. Yuk. Sanelik deui, saeutik deui sigana ieu geus rada capek nanjak. nanjak ieu. Heueuh sabar. Oh itu dah. Heueuh sigana itu bener. Gimana teh bah tong tahu hayu atuh. Hirup teh susah jeung susah sapopoe teh. Ngabar gawe ka mana geus kolotnya. Jadi eta ani-ani saha atuh rek nyimpenna. Sugan we keur ngadabeung kieu yang nomere milih. Mudah-mudahan atuh. Itu aya awewe saha duaan ka dieu? Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Salam. Di luar sih, Mak. Aya naon maneh nyanyi duaan ka dari ieu? Tonggoh teh leres ini, Mak. Nya di dieu rares. Mak, udah poin we, habis terus capek teh lebak. Naon? Heueuh mah abi teh rek tanya ka Mak. Abi teh hayang beunghar Mak, teu kuat susah. Hayang loba duit, hayang meuli mobil, hayang meuli kareta, hayang meuli kapal pesiar Mak abi teh. Ari nyanyi nyaho ka dieu teh saha? Seueur beja Mak, majarkeun mah di dieu teh cenah pananyaan jetu. Pugu oge bener. Tadi teh ngaler ngidulnya. Mak teh terus aranjeun ka Mang ngalaromong. Nu teu puguh diomongkeun anak mak teh duh hirarieuh ieu teh ka mah duanana hayang beunghar nya. Aya ngomong-ngomongnya geus tadi ngomong ngaler ngidul. Ari si nyai ieu saha namina? Udah, Mak, abi mah. Ari si nyai ieu cuma Ari mah saha? kumaha ieu teh? Ai, mah ge sarua teh ngalamun susah jeung marane sarua. Itu ai mana itu Berarti salah.